Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah daya kesempatan simkuring badai macakeun Selasa wios nadoman Nurul Dhalam sareng lugoh Sunda makna dina nadomanana heula Nurul Dhalam. Syarah Nurul Dhalam syarahna tetapi tengahna eta disyarahan ku Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i Al-Jawi ti Tanara. Nyarahan Manzumati Aqidatul Awam li Sayyid Ahmad Al-Marjuki Al-Malikil Maqi. Syekh Ahmad Al-Marjuki anu ngarang dina nadomanana disyarahan ku Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tanara Al-Jawi Asy-Syafi'i wa nafa'ana bi ulumihim amin. Qala Syekhul Mu'alliful Kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dzaraini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maoskeun nadoman deui kalimat bait heula. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil isani ngawitan abdi nyusun iya nadoman ku jenengan Allah anu maha himan. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takhawli. Sadayana puji kagungan pangeran nu abanu langgeng taya karuksakan. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wa'ada. Rahmat sang salam mugi salamina ka kanjeng Nabi makhluk nu pangmulyana wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Sareng kakula wargana sahabatna kanu anut dina jalan agamana. Wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi isy'ina sifah. Sanggeus kitu anjeun wajib nganyaokeun sifat 20 di Allah imankeun. Di kalimat bait heula euna uang aos insyaallah uang aos bogoh Sunda nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Nurul Dhalam kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani anu maha murah Allah. Sifatna Allah Rahimi anu maha asih Allah. Sifatna Allah Rahmani Allah anu maparingan nikmat anu agung Allah di dunia pangagung-agungan nikmat ka mukmin sareng ka si kafir. Sifatna Allah Rahimi anu maparingan nikmat alit Allah pangalit-alitna nikmat di akhirat mung ka mukmin wungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Dina lapad bismillah ba'na musannif nggunakeun ba musta'anan atau isti'anah atosna musannif nyuunkeun pertulungan ka Allah kaya ngarang ieu kitab. Kurrahmanna Allah si kafir ge ngaraoskeun kana nikmat Allah saperti nikmat barang dahar, nikmat ngarenghap sareng nikmat sajabina, nikmat kiceup segalana nya. Nikmat bobo di relatif dunia mah jeung aya bosna nikmat teh.
Nah sifatna Allah ar-rahimi nyata Allah bari nikmat alih teh pikeun ka jalma Islam sareng mukmin babalas ti Allah kana amalan nu dipigawe di duniana. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawitan abdi ngarang kana ieu kitab surah musannif bismillah kalawan nyebat jenengan Allah warahmani sareng dat anu maha welas Allah sifat Allah birrahim sareng dat anu maha asih Allah daimil ihsani anu langgeng ngadamel kasayan. Ya. Falhamdu ari sadaya jenis puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Allah al-qadimi anu maha qadim Allah nu maha heubeul Allah al-awali anu ti heula Allah wal akhiri sareng anu maha akhir Allah al-baqi anu kekal anu tumetep bila dauri kalawan teu aya robah janten Allah subhanahu wa taala marobah nya boh dina datna, boh dina sifatna, boh dina afalna. Wajib ke Allah kasifatan ku wahdaniyat, bidat, bisifat, bil afal. Jadi Allah mah henteu robah. Lamun Allah robah mustahil. Allah mah henteu sarupa sareng sakabeh anu anyar. Ma siwallahu al-alamu, selain Allah mah alam. Allah mah bakal ruksak, Allah mah langgeng, teu bakal ruksak. Bakon Allah tetapna sami muarobah lamun Allah marobah eta mustahil. Allah mustahil mukhol. Jadi Allah mah kasipan ku sifat mukhol batul hawadis ibayan sakabeh nu anyar. Lamun Allah robah berarti mustahil. Nah. Uang kadenya halaman 4 kadi. Kitabna summa sholatu ngajengan deui ngalogatna summa sholatu tuluy ari rahmat Allah wassalamu sareng tuluy kaselamatan Allah sarmada dina salawasna eta ala nabiyyi mungkin tetep ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairiman anu pangsayana manusia qad wahda anu parantos nuduhkeun itu man wa alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbi sareng ka sahabatna Kanjeng Rasul wa man sareng ka jalma tabi anu turut itu man sabila dinil haqqi kana jalan agamana anu bener gue robo betadi anu sanes ahli bid'ah. Nah Nabi teh anu pangsayana makhluk nauhidkeun ka Allah wajib nyampaikeun ka umatna tabligh. Sepantos Nabi dijantankeun Rasul diutus ku Allah, Nabi wajib nyampaikan ke umatna pikeun tauhid ke Allah. Wa alihi sareng keluargana Kanjeng Nabi sami. Aya wa alihi teh aya bi makna qarib, aya bi makna baid. Lamun wa alihi bi makna qarib nyaeta bi caket bi makna qarib caket nyaeta Bani Hasyim sareng Abdul Muthalib. Pami bi makna baid nyaeta mukminin mukminat muslimin muslimat. Mudah-mudahan orang termasuk ka wa alihi Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah jadi wajib orang nyaho kana sifatna Allah anu 20 hukumna teh wajib. Nya wajib teh aya 2 kan nya aya wajib saur ilmu fikih aya wajib sareng ilmu tauhid. Lamun wajib saur ilmu fikih nyaeta mayusabu ala fa'lihi wala pilih wala yu'aqabu ala tarkihi. Nya diganjar di mana dipigaweuna disiksa di mana ditinggalkeun eta wajib cek ilmu fikih. Lamun wajib saur ilmu tauhid nyaeta mala yatasawwaru fil aqli adamuhu nyaeta teu kahati ku akal dina eueuhna. Nah, seperti sifat wujud ya nya wajib aya di Allah. Naon sababna wujudu hadhil makhluqati ari ieu aya sakabeh alam teh bentuk buktos bahwa Allah teh aya. Nah, sifat wujud wajib nya teu kaharti dina eueuhna. Nah, mustahil dina eueuhna kitu. Nah, kitu poinnya. Urang hiji deui ngalogatna dugi kalimat bet kalimat. Wa ba'du sabadana kaula maca bismillah alhamdulillah sareng shalawat ka Kanjeng Rasul saur ki musannif fa'lam kudu kanyahokeun ku anjeun biwujubin ku pirang-pirang anu kalawan pirang-pirang anu wajib
ku pirang-pirang anu wajib ayana al ma'rifah terang min wajibillahi tina anu wajib ka Allah isyrina sifah 20 sifat karena 20 sifat wa ba'du sabadana kuring maca bismillah alhamdulillah sareng shalawat kanjing nabi paklam kudu kanyahokeun ku anjeun bi wujubi ku pirang-pirang ayana anu wajib al ma'rifah yang kudu terang min wajibillahi dina sifat anu wajib di Allah anu tina wajib ka Allah naon isrina sifah 20 sifat wujud qidam baqamu khalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiran mutakaliman sakitu banget tiasa kapihatur insyaallah lajengkeun deui anu namanya nadoman namanya 5 bet nadom aqidatul awam lampi syarahna sebat nurut dalam hadanallahu wa ikum azmain pamugi manfaat maslahat dunya akhirat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.